Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya, tepangkeun wasta abdi Fajar Irawan ti kelompok 5 kelas 12 IPA 4. Di episode ka-4 ti podcast Kabayan kelompok 5, abdi bade nyaritakeun dongeng si Kabayan anu judulna Si Kabayan Gede Bohong sareng Si Kabayan Moro Uncal. Sata acan dimulai mangga upami gaduh earphone atanapi headset dipake heula supados suarana langkung jelas. Mangga dikupingkeun caritana. Si Kabayan Gede Bohong. Dina hiji poe, wanci pas sore balik ti Karebon. Si Kabayan jeung Nyai Iteung aruplek ngawangkong paduduaan di jero dapur bari nungguan sang masak. Bari ngobrol, si Iteung ngasur-ngasur suluh kana jero hawu. Ari si Kabayan nyarane kana bilik dapur, leungeunna nyakelan cangkir nu dieusi ci kopi, dina biwirna napel udu daun kawung, siga anu keur ngarsakeun kacape. Keur aruplek ngawangkung ngaler ngidul, si Iteung nanya ka si Kabayan. "Kang Kabayan, cenah bejana baheula akang kungsi kuliahnya." "Nanya eta teh." "Nyapu gue atuh Iteung, kieu-kieu oge pendidikan mah ku kami di nomor hijikeun," cek si Kabayan. "Kuliah di mana Kang? Kami mah asa cangcaya akang baheula kungsi kuliah," cek si Iteung bari ngerungkeun tarangna bangun anu teu percaya kana omongan salakina. "Ari maneh Iteung, manya kami ngawadul," tembak si Kabayan deui. "Kuliah di mana Kang? Nah di Unpad, di ITB, di Unikom, atawa di mana?" cek si Iteung keukeuh teu percaya. "Ah, lain di ITB, lain di Unpad, lain di Unikom. Tapi kami mah baheula kungsi kuliah teh di IDM," cek si Kabayan. "IDM? Asa karek kadenge, singkatan tina naon eta ari IDM teh Kang?" cek si Iteung bari ngerungkeun deui tarangna. "Dasar belugug paneuleum mah Iteung, kanyong pisan jadi awewe teh. Manya meuni teh nyaho IDM acan? Yeuh Iteung, ku kami di bejaan. Dengekeun ku maneh, ari IDM teh singkatan tina Institute Download Manager," cek si Kabayan. "Anu belugug mah maneh Kabayan, lain kami. Yeuh ku kami bejaan, dengekeun ku ceuli maneh. Ari IDM teh singkatan tina Internet Download Manager, lain Institute Download Manager," cek si Iteung ku kulutus bari nyingsat-nyingsitkeun biwirna. "Dasar si gede wadul eueuh kanyaho," cek si Iteung deui. "Lain internet Iteung, tapi internet," tembak si Kabayan embung eleh. "Eueuh gawe kerana naonan ngadownload internet," cek si Iteung. Ngan sakitu wae di carita Si Kabayan Gede Bohong. Ayeuna lanjut ke carita kadua nyaeta Si Kabayan Moro Uncal. Si Kabayan Moro Uncal. Isu keneh si Kabayan jeung mitohana geus harudang lantaran poe eta reahat rek moro uncal. Urang kampung geus saraged, rake calana sontog samping dibibeureun kana cangkeng, bedog panjang nyelegreng. Sawareh marawat tumbak, anjeung ragi geus hayangeun gerang udag borowan kaleuweung. Nenjo batur saraged teh si Kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke make sarung dikongkoyangkeun, batur-batur marowa bedog, manehna mah kalah mau peso raut. "Keur naon mau peso raut Kabayan?" tetanggana nanya. "Keur nyisit uncal," jawabna. "Rek moro lanjut indit." Tepi kaleuweung der ngasruk. Anjing ragig ti kulon ti kaler ti wetan. Jalma-jalma pating corowok. Nu megat ayana di belah kidul lebah bubulak. Ari si Kabayan misahkeun manehna mah nangtung handapeun takal jambu batu bari tetanggahan neangan jambu asak. Keur tetanggahan gerowok nu ngegero, "Pegat!" Si Kabayan ngalieuk, ari torojol teh ti jero rungkun uncal jaluna tandukna ranggah. Si Kabayan can nyahoeun uncal, ceuk pangirana uncal teh sagede anak embe anu matakna barang nenjo sato nu siga kuda bari tandukan teh. Ngan tereke we manehna naek kana tangkal jambu. Teu bisa luhur naekna teh da kagok ku sarung. Manehna nangkod kana dahan panghandapna, sarungna ngoyondon. Kabeneran uncal teh lumpat ka handapeunana pisan. Si Kabayan peureum sieun kaparud ku tanduk uncal nu sakitu ranggahna. Si Kabayan teu kira-kira reuaseunana barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Ari ditenjo horeng tanduk uncal teh meulit kana sarungna. Uncal ngarengkog, tuluy babadug hayang ngalesetkeun tandukna. Kadengean bekam-bekan pososan. Si Kabayan beuki pageuk muntangna, uncal beuki rosa ngamukna, tapi tandukna kalah beuki pageuk kabeulit ku sarung. Si Kabayan beuki geumpeur sepatae getihan. "Tulung, tulung, ieu aing ditubruk uncal," si Kabayan gegeruhan menta tulung. Teu lila berudul nu moro nyalampeurkeun, nenjo uncal abrug-abrugan teh teu anta parah deui belewer we ditumbak. Uncal ngajeng jehe, jekok-jekok pada ngadekan tepi ka rubuhna.
Uncal ngajoprak. Si kabayan ge ngalungsar gegireunana bari renghap ranjug. Nu ngariung Uncal helokeun. Kumaha ditewakna Uncal sakieu badagna kabayan? Si kabayang nangtung lalaunan bari cengar-cengir. Ah gampang, Uncal mengpengan. Kahandapeun tanggal jambu kukuring dipegat. Barang geus deukeut dirungkuk we tandukna ku sarung. Tu geuning sarungna oge tepi karangsak saroek. Geus karungkup mah teu hese. Kari marieuskeun we tandukna. Sarerea gogodeg ari si kabayan pada muji teh nyarengeh we bari ngusapan tuurna nu barareud. Uncal pada ngarecah, si kabayan ngajingjing pimping Uncal bari heotan. Ngan sakitu wae carita si kabayan maro Uncal. Ayeuna amanat nu aya di masing-masing carita. Amanat nu aya di carita kahiji nyaeta ulah jiga si kabayan anu sok ide sareng urang teh kudu diajar supados teu bodoh jiga si kabayan. Upami di carita kadua amanatna nyaeta urang kedah ngagunakeun akal supados panambalan teh jadi gampang sanajan si kabayan teu kahaja newak Uncalna. Mung sakieu carita si kabayan ti simkuring. Mugi podcast ieu teh janten manfaat kanggo urang sadaya anu ngadangukeun. Khususna diri simkuring nyalira. Hapunten bilih aya kalepatan di carusan abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.